Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa napangande mitra sadaya sakumaha biasa Mang dongengkeun kangge mitra-mitra sadaya neraskeun hanca garapan Mang anu nuju didongengkeun teh carita kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari kenging Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu supados ulah seueuting yang kolong kana waktos mangga urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari ke hanca anu katuna teh kamari teh parantos dugi ka maranehna jadi murang maring karahayat teu paya pagawe anu salah langsung dihukum natara kapalang loba anu disiksa nepi ka palastra malah lolobana mah langsung bae ditugel jangga atawa didorlok dugi kadinya nya mitra hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae nyangakeun kasadayana sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu Basa Sumaji jeung Nyi Rodia ngarurug kebon di Cimas oge aya kuli Rodi 10-an anu dihukum camati kusabab dicuriga saengko tina rahayat 10-an teh opatan mah palastra sabab sanggeus dicameti nepikeun ka kulit awak naraca menang 3 poe mah teu dibere dahar. Boh Sumaji, boh Nyi Rodia geus ngadenge kana eta beja yen wuri-wuri maranehna ngarurug kebon, kulit kebon 10-an dianiaya. Tapi kirang kitu, boh Sumaji, boh Nyi Rodia teu ngarasa yen rakyat korban teh alatan maranehna. Tetep we ari nu disalahkeun mah kumpeni. Atuh kusabab kitu maranehna beuki sumanget bae ngarurug kakuatan-kakuatan kumpeni teh. Teu kaopaya kumpeni bongoh teu waleh diobrot bae. Kusabab di pajampangan kaayaan beuki panas, beuki harengheng bae ditambah ku gerakan haji Prawatasari di wewengkon Priangan Sejena beuki ningkat jeung beuki ngarugikeun kumpeni. Patinggi kumpeni ti Batavia nyaeta Gubernur Jenderal Johannes geus marentahkeun malar sakumna rakyat pajampangan dicangkalak tur kudu diboyong ka Batavia. Boh Sumaji, boh Nyi Rodia basa ngadenge eta beja teh raruaseun sanajan semu teu percaya oge. Mustahil kumpeni make sanggup ngaboyong sakumna rakyat pajampangan ka Batavia. Mah sanggupeun euy, sabab jumlah penduduk pajampangan teh loba pisan jeung bacacar ngaleuya di mana-mana. Jumlahna leuwih ti 1.300 urangna. Jadi rek kumaha ngaringkidna. Ceuk Sumaji cangcaya. Mitra kaum dangu atuh ngadenge ka cangcaya Sumaji. Ari Nyi Rodia mah ukur ngahuleng. Nah make ngahuleng wae. Sieun sia mah Rodia. Lain urusan sieun jeung henteuna. Ngan aing mah jadi karunya karahayat pajampangan we. Tema Nyi Rodia bari ngalangeulir anu jauh paninengan. Bayana deuleu. Dina perjuangan mah kudu aya tumbal. Omong Sumaji.
diomongan gitu teh ari Nyi Rodiah mah anger we ngahindul ngan sanggeus lila ngabetem pok manehna cacarita deui. Mangkukna aing ngadenge yen pasukan kompeni anu datang di Batavia teh jumlahna beuki ngalobaan bae, malah geus disebarkeun ka saban wewengkon. Ciracap, Nyalindung jeung Sagaranten geus diasupan ku ratus-ratus balad kumpeni, malah mah warung Kiara jeung Cisolok ge mimiti diasupan. Sarua cenah balad kumpeni teh ratus-ratus jumlahna. Ceuk Nyi Rodiah semu ngahuleng. Mitra atuh geus diomongan gitu mah Sumaji oge ngahuleng. Nya gitu Rodiah, kawewengkon Pajapangan teh pasukan anu samakta jumlahna geus ditebarkeun. Omongna Sumaji ngareret ka Nyi Rodiah. Nya kitu pisan bejana mah. Jadi upama kitu kana bener lamun aya beja majar urang Pajampangan rek kabeh dicangkalak, diboyong ke Batavia teh. Mustahil. Cantang tuh gitu. Sumaji gigideg. Tapi kapan kanyahoan ayeuna mah? Yen jumlah pasukan kumpeni anu datang ka dieu teh sakitu samaktana. Bisa jadi ari daratangna samakta mah. Tapi ya cantang tuh ari niatna rek nyangkalak sakumna penduduk Pajampangan mah. Rek kumaha bisana tuh piraku nini aki-aki katut budak rek sarua dicangkalak. Teu bisa panjang urusanana. Ceuk Sumaji teu percaya. Nyi Rodiah mah anger we ngahuleng. Mitra kaum dangu caturkeun pagetona. Sabot Nyi Rodiah keur ngabubuhi sampe ti jauhna kabireungeuh Sumaji lulumpatan bari gogorowokan. Rodiah. Ih, aya naon ieu teh asa rariweuh kieu? Kumpeni narajang deui. Ceuk Nyi Rodiah heraneun. Rodiah, dengekeun heula. Aya beja pisu kumahan. Ceuk Sumaji hariweus-weus. Beja naon? Di Cilacap kadenge beja majar pasukan kumpeni di uak awik ku jarawara hebat. Ya nyaho, samanehna manehna teh taya lian iwadi si Jangjang Edan deuleu. Waduh, ceuk beja mah hebat pisan. Si Jangjang Edan teh dikepung wakul buaya mangap ku ratus kumpeni, tapi sakumna balad kumpeni eueuh anu mangapulia kabeh ti nyarungkel. Ceuk Sumaji hariweus-weus. Ngadenge eta beja. Nyi Rodiah nangtung ajeg bari ngalungkeun bubuy sampe anu anyar asak. Malah teu cukup ku kitu, ku amak-amakna ngadenge eta beja dudukan oge kolu di tajongan. Nepikeun ka seuneuna Mancawura. Malah sawareh mah ngahuru kana jujukutan. Sanggeus kitu petangan gajeleng bae, Nyi Rodiah ngajeleng malah mubrut lumpat. Heh, Rodiah, rek mana di sia? Ceuk Sumaji bari nalanyang nyusul deui. Kasusul sote sanggeus Nyi Rodiah aya di sisi wahangan. Manehna ukur ngajengjen teu bisa laju. Rodiah, ari sia sok teu bopuguh. Kunaon bet jadi amak? Di mana ayeuna si Jangjang Edan? Di mana? Ceuk Nyi Rodiah narengteng. Nya, manggugna mah bejana ngowak ngawik Cilacap. Reug-reug euy urang ayeuna yeuh. Sahandeuna urang bisa gabung jeung manehna. Omong Sumaji atoheun. Tapi ngadenge eta beja kakeheul Nyi Rodiah ngadon beuki namahan. Teu pupuguh manehna ngaheumbatkeun teunggelanana kana dahan kai patok. Dahan kai semplak. Tapi dampaleungeun Nyi Rodiah oge geutihan. Rodiah, ari sia geus weureu cager. Nanaonan eta teh? Ceuk Sumaji munguh bingungeun. Sia anu weureu mah. Weureu kumaha? Teh mah Sumaji anger heraneun. Dasar kunyuk bodoh. Nah sia teh nyaho yen anu nalana si Jangjang Edan teh jujuluk keur si Sanaya. Baruk? Nu bener sia Rodiah. Ngematak aing keheul ge. Sia teh bodoh. Sia teh belegug. Make rek gabung ka karaman jahat.
cek Nyi Rodia. Tapi diomongan gitu teh Sumaji mah bangun anu tepercayaeun Kevin, tepercayaeun. Nem bener nyarita teh Rodia. Sia ulah salah denge deuleu. Si Jangjang Edan mah tokoh pajuang anu dipicinta ku rakyat. Tibareta oge kami mah geus ngadenge ketakna ieu. Manehna teh tukang nguwak ngawi kekuatan ku meuni. Nya manehna deui anu sok ngobrot patinggi pribumi tapi nu biluk jeung kumaula ka kumpeni. Kami geus ngadenge. Manehna teh kungsi nguwak ngawik Tanjung Barat, kungsi nguwak ngawik Muara Beres. Malah cenah kungsi nguwak ngawik benteng Stand Swiss di Sunda. Oh, di Sunda Kalapa. Jadi kacida mustahil lah saupama jawara anu sakitu gagah rongkana, anu sakitu sahorna jeung sakitu dipicinta ku rakyat teh nyatana si sanaya. Ceuk Sumaji anger henteu percayaeun. Aing deuleu. Aing anu leuwih nyaho mah eta mangkeluk teh memang si sanaya. Bisi kudu dibejer beaskeun anu matak manehna mumul ngaku sanaya tur sohor jadi si Jangjang Edan teh kusabab dosana geus gede teuing. Manehna geus maehan bapa kami, geus nyacampah kahormatan indung kami. Pokona mah dosana geus gede kacida. Atuh acan ari geus hianat ka bangsa mah ka kami ge kami teh geus pernah diasaan ku manehna. Ceuk Nyi Rodia. Jajabris bakatingku keul diomongan ngeunaan kaayaan sanaya. Sumaji ukur ngahulang. Lamun si sanaya siluman jahat, bener kami percaya. Sabab geus bukti manehna geus ngagadabah pamajikan kami. Nyata sitar sih. Tapi lamun si sanaya teh si Jangjang Edan kene, kami moal percaya kitu bae. Pasti sia anu salah denge Rodia. Salah denge. Ceuk Sumaji bingungan kene. Hayu urang abot. Di mana si Jangjang Edan teh ayana? Nya di Cilacap beja nama. Hayu atuh urang ka ditu. Omong Nyi Rodia langsung ngagejelig init. Mitra kaum dangu, Sumaji mah geus apaleun. Kana tabeat Nyi Rodia teh nu madak ayeuna mah manehna oge teu loba tatanya deui, biur we lumpat nuturkeun di tukang. Nya we Nyi Rodia terek muru Cilacap. Rodia, jauh atuh ka Cilacap teh. Mangkaning ayeuna teh geus sore. Kumaha ke mun di jalan dipegat sato galak? Ceuk Sumaji ngelingan. Kajen, anu penting aing mah jonghok jeung eta mangkeluk. Rek dicacag awakna, rek diuyup getihna. Aing suka keneh manehna kojor. Tibatan ku menendang kitu. Ceuk Nyi Rodia bari ramisak. Sumaji sabot nutur-nutur teh hatena mah teu waleh mikir kunaon ieu Nyi Rodia eta mah geuleuh-geuleuh teuing da ka sanaya. Padahal lamun arek ge aing nu ijid pisan jeung anu hayang nugel janggana si sanaya mah. Heuh ceuk hate Sumaji ieu mah. Ari sugan ukur bobodohan. Ari sugan ukur dumeh keur nafsu bae. Tapi buktina Nyi Rodia teh terus bingbrit mapai-mapai jalan satapak di tengah leuweung gerotan. Beuki peuting beuki poek tapi Nyi Rodia beuki sisurusupan bae kana salah-salah rungkun. Rodia. Montong kacang teuing atuh ieu lumpatna Rodia. Aduh. Ceuk Sumaji sabab tinggalin rada jauh. Basa Sumaji keur kukurusukan dina rungkun jauh di hareup kadenge aya sora awewe nyikikik. Saha eta anu ngahihi seuri teh? Gebeg. Sumaji ngaranna geula. Saha? Si Rodia kitu piraku manehna mah. Cek Sumaji rada ngaranna geula. Nu seuri teh geus kadenge deui wae. Hawar-hawar tapi eces ngahihi seurina teh. Mah gitu. Kerong ewe Genderuwo atawa Kunti anu tanggongna gorowong teh ya. Ceuk Sumaji bari ngabidi-gidig.
nganku sabab ngarasa hariwang kunyi Rodiah sieun-sieun ge manehna teh tetep we lempang ka hareup. Basa datang ka hiji tempat anu rada negla. Kadenge Nyi Rodiah teh keur gogorowokan serangan. Amu Suni, bagas mentong ngarang-ngarang nyawa Nyai bae. Rumasa Nyai teh geus salah, geus kaliru percaya jalma. Taku sabab kitu, Nyai janji bakal males pati ka si Sanaya. Bandungan ieu sumpah Nyai. Si Sanaya bakal dipodaran ku Nyai. Moal disesakeun saeutik oge, bakal disuseup getihna, bakal dicok-corok polona, jeung bakal dicokel matana. Saksian we ku amu, saksian amu. Ceuk Nyi Rodiah. Sumaji memuguh heraneun. Kasaha eta Nyi Rodiah cacarita teh? Sabab eces di dinya teh eueuh sasaha. Ari lain medemna peuting mah. Rodiah, aya naon Rodiah? Jeung saha sia cacarita teh Rodiah? Omong Sumaji hari weus-weus. Bari nyamburkeun Nyi Rodiah anu masih kene ngajanteng teu obah-obah. Ras Sumaji inget kana sora anu ngahihih tadi. Wanya di sabureun ieu tempat teh aya jurig nyiliwuri, aya setan minda rupa. Karunya si Rodiah geus diganggu ku Kunti. Awas ya, rasakeun aing rek maca jang jawokan pangusir setan. Ceuk hate Sumaji bari nyampurkeun geus kitu diuk sila bari anekat. Saenggeus leungeunna diangkat siga anu keur menta-menta. Ngong Sumaji teh maca jang jawokan. Nyaeta pangusir dedemit. Jang jawokan ieu mah mitra sanes doa nya. Ieu mah jang jawokan. Ari eusina jang jawokan teh kieu. Papag Sungsang sudah pulang. Ka urut sia dadang bisi aya jurig di wedan. Pulangkeun deui ka wedan. Bisi aya jurig di kulon, pulangkeun deui ka kulon. Ka kidulna, ka kalerna. Papag Sungsang sudah pulang. Pulang ka urut sia datang. Bisi aya jurig datang di luhur, ti hanap, ti tangin, ti hujan, ti cai, ti gesan mani, ti jalan, ti basampangan. Ulah jahil jahiluyah. Ulah jahil kepada umat Allah. Mun deuk wani kudu ka Allah. Puah. Sumaji cumiduh ka saban mazhab. Geus kitu manehna oge hoak ka saban mazhab. Nyingkah. Kalak Paul. Nyingkah ka poncolot gunung. Nyingkah ka dasar laut. Nyingkah. Puah. Bareng jeung rengsena maca jang jawokan. Teuing ti mana datang. Ujug-ujug aya hawa tiisnya cep narajang awak Sumaji. Ku tiis-tiisna awak Sumaji oge mani langsung ngahod-hod. Nyi Rodiah nyaho kana pibahayaeun. Kusabab kitu geuwat ngajreng ngadeuketan awak Sumaji. Saenggeus kitu satakerna ngaheumbatkeun teungeulan anu ngagunakeun tanaga panas ditujulkeun kana awak Sumaji. Hiat kubrag. Awak Sumaji ngajol ka tukang terus dijumpalikan sababaraha kali. Saenggeus kitu Nyi Rodiah ngagilak malik ka tempat di mana hawa tiis teh datang. Kalawan teu asa-asa Nyi Rodiah oge ngaheumbatkeun teungeulan hawa panasna ka luhur. Hiat kubrag. Geleger. Aya kembang api ngapurisat di luhur. Saenggeus kitu kadenge dengekna nu ngajerit ngalang laung siga sora sato aul. Eta sora anu ngalang laung teh beuki lila beuki ngajauhan nepikeun ka akhirna leungit sama sakali. Jep bae kaayaan teh jempling anu ngarima ukur sora Sumaji aung-aungan alatan tatuparna.
basa ku Nyi Rodiah disampeurkeun. Kanyahoan tina sungutna ngabulae getih lalamaran. Sumaji kacida kasiksana da meureun nyerina nataku. Sia teh gelo Rodiah teu puguh maba aing sia. Ceuk Sumaji pegat-pegat sorana. Dasar kunyuk bodoh nu asih dipulang sengit. Lamun ku aing teu dipeupeuh, sia teh pasti modal. Ceuk Nyi Rodiah keheul. Da naon sia bodoh? Dasar awewe goblok. Ceuk Sumaji. Sia anu goblok mah bodoh. Tembal Nyi Rodiah bari ngadegungkeun sirah Sumaji. Manya aing salamet digebug ku sia. Heueuh, buktina eta sia teu kojor. Coba lamun ku aing teu digebug ngagunakeun hawa panas, sia teh bakal kojor kabulusan. Dasar belegug sia. Ceuk Nyi Rodiah mani keheuleuan pisan. Oh gitunya. Sia mah geus, aing merek neruskeun lampahan muru Ciracap. Ceuk Nyi Rodiah bari cengkat. Rodiah, daguan. Sumaji bari hese beleke teh ukai-ukai hayang cengkat. Ngajedog sia mah di dieu. Na disangkana aing teh arek pelesiran kitu. Tak ayeuna sia keur tatu borok kabisa mantuan aing maehan si sanaya deuleu. Omong Nyi Rodiah bari ngajengkat ningalkeun Sumaji. Ngan saenggeus rada lila, Nyi Rodiah teh balik deui. Aing mung ningalkeun sia tatu kieu. Meureun lamun sia modar bakal nempuhkeun ka aing nya. Ceuk Nyi Rodiah bari deku. Ari geus kitu mah sanajan bari mopoek oge, Nyi Rodiah teh sabisa-bisa ngubaran tatu Sumaji. Nyi Rodiah ngurutan urat-urat di sakujur awak Sumaji. Malah manehna oge ngamalirkeun hawa panas kana palebah tongong Sumaji. Aduh. Naon deui sia? Ngeunah geuning. Goblok sia. Ceuk Nyi Rodiah keheul bari ngajengkangkeun tongong Sumaji. Saenggeus ngarasa yen tatu Sumaji teu pati parna teuing, Nyi Rodiah geus cengkat deui bae. Rek ka mana atuh Rodiah? Ceuk Sumaji bangun anu hariwang ditinggalkeun. Kapan aing mah rek nyuk-nyuk si sanaya? Ku aing eta mangkeluk teh arek di podaran deuleu. Temal Nyi Rodiah geus arek ngalengkah deui bae. Rodiah. Sumaji geus nyalukan deui bae. Aya naon deui atuh sia teh? Ceuk Nyi Rodiah keheul. Tapi keheul oge manehna teh anger daek ngadaguan Sumaji cacarita. Rodiah, nah aya kejadian naon antara sia jeung sanaya teh? Manehna pikeun kabengkah kieu. Kapan samemehna mah sia duaan teh sakitu layutna? Ceuk Sumaji panasaran. Ceuk aing ge si sanaya teh jalma jahat. Dengekeun, bapa aing palastra ku manehna disisieun leuweung Pajajaran. Atuh indung aing digadabah ngan eta mangkeluk teh bisa nyemputkeun semu, bisa nyumput buni dinu caang. Buktina salila eta aing katipu ku bageurna, ku jujurna, jeung ku hemana. Aing kapincut nepikeun ka daek arek dipihukum, kanyahoanana teh kadieunnakeun. Basa aki aing nyaeta Ki Maskara nyusul-nyusul ka Ponclot Gunung Goyang. Tah ti harita ti basa aing arek dirapalan jeung manehna kaboker yen mangkeluk teh si sanaya teh jahat pisan eta siluman teh. Indung aing digadabah, aing ge deui sarua digadabah. Ceuk Nyi Rodiah anu sateuleuna mangan segeruk wae ceurik. Ngadenge caritaan anu pamungkas, Sumaji reuwaseun pisan. Baru sia oge geus digadabah ku si sanayanya. Sumaji molotot bangun reuwas kacida. Nyi Rodiah teu ngajawab gajaba ngaguk-guk ceurik
mani kanyerian. Sumaji ngantep heula Nyi Rodiah sina seubeuh cirikna. Sanggeus kari euriheun pok Sumaji nyarita. Nya anjahat ka bina-bina nya si sanaya teh. Pamajikan kami digadabah beli saterusna dipaehan. Atuh samemehna oge nya inung sia, nya sia. Eta ku pinter pisan manehna nyumput buni dinu caang. Make bisa niro-niro jadi jalma hade hate segala rupanya. Dasar banit ceuk Sumaji nyaritana lir ka dirina sorangan. Rodiah, sabenerna mah urang teh sanasib. Ceuk Sumaji sorana ngadadak sedih. Nah make sanasib segala rupa. Sanasib deh, sanasib naonana. Ceuk Nyi Rodiah tu genah dianggap sanasib. Nya maksud deh urang duaan geus pada dijahatan ke jalma anu ngaranna Saraya. Urang teh boga musuh anu sarua. Urang oge boga tujuan pikeun malaspati ka jalma eta-eta keneh. Atuh kigituna sia teh hadena mah bareng we jeung kami. Ceuk Sumaji nyaritana jadi leuwih daria. Bareng teh, bareng kumaha? Ceuk Nyi Rodiah teu ngarti kana maksud caritaan Sumaji. Nya, urang teh sanasib sagalana. Kami leungiteun awewe anu dipicinta. Sia ge leungiteun lalaki anu jadi panyalindungan hirup. Urang teh sarua pahatu lalis. Rodiah, kumaha lamun urang duaan teh ngahiji we atuh. Ceuk Sumaji bari arap-ap eureub-eup. Ngahiji? Maksudna teh hees bareng. Ceuk Nyi Rodiah togmo tumanyana. Is lain kitu. Naon atuh? Nya kitu kata. Tapi samemehna kudu jadi salaki pamajikan heula. Mun geus jadi salaki pamajikan beureun sia teh boga panyalindungan hirup. Saha panyalindungan hirup kami teh? Heuh, kapan kami Rodiah? Tieup apu sia mah Sumaji. Malah panci keneh mah sia anu ku aing ditangtayungan teh. Lain sabalikna. Nyi Rodiah teu baketut haseum. Bagas montong cacarita anu lain-lain. Sia mah wayah kieu acan ge hees geus ngalindur. Omong Nyi Rodiah bari ngajengkat init. Piur lumpat tarik pisan. Sakedeung oge geus ngiles dinu poek. Rodiah! 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 Daguan heula Rodiah! Sumaji gogorowokan. Tapi Nyi Rodiah nama geus kamana boa. Atuh kari Sumaji wae cunglik sorangan dinu poek. Udang acan bisa da puguh tatuna acan cageri pisan. Karasana isi dadana teh nyeri jeung eungap. Teu kaop dicengkatkeun. Atuh ku sabab kitu Sumaji teh ukur sanggup ngajengje hewe dina sisi rungkun. Sorat cihcir jeung babence geus kadenge deui. Sabab kaayaan teh beuki peuting beuki jempling. Eueuh sora naon-naon deui. Mitra kaum dangu urang caturkeun isukna. Saenggeus kaayaan beurang. Korejat Sumadi hudang kitu nate ku sabab manehna ngadenge aya anu lumpat ka kedeprukan. Bisi anu lumpat teh jalma jahat. Atuh gorentel manehna ngagorentel sababaraha kali nyumput dina rungkun jemet. Tina sela-sela dangdaunan Sumaji bisa nyaho saha anu datang. Barang nyaho saha anu datang nyel hatena sebel. Malah tegung silila ti harita amarahna oge ngagugudag. Kumaha henteu rek kitu sabab anu datang teh tetela Ki Kedi. Sumaji moal bisa poho Ki Kedi teh batur salemurna. Tapi tetela geus biluk ka komplotan begal geni. Ari begal geni deui tetela komplotan jahat anu dikadalian ku kumpeni. Maranehna teh diupah jang ngintip-ngintip pasukan pajuang. Sumaji salila ieu teh keur neangan Ki Kedi sabab lemurna hancur ku komplotan begal geni ku sabab dituduh-tuduhkeun ku Ki Kedi. Ayeuna eta mangkeluk teh make kapanggih keur lulumpatan siga anu diudag bagong malah mah katingali
Paroman banget Ki Kedi mani bangun anu sieun pisan. Hanya kal aing teh keur teu walak aya kieu ya. Padahal ieu hate mani ngagugudag kieu bawaning ku keheul ka manehna. Ceuk hatena Sumaji. Sumaji jadi inget deui inung bapana Palastra ku alatan dihianat ku Ki Kedi. Atuh leuwih ti eta, Sumaji oge kungsi mangihan. Ki Kedi teh ngoconan bae nyitarsi pamajikan Sumaji. Teu kungsi lila Sumaji bisa ngajudi naon sababna Ki Kedi lumpat ti paparetot siga keur diudag Bagong. Anu mata kitu teh sabab manehna keur diudag ku jalma. Saha anu ngudagna? Mungu matak ngagebeg keur Sumaji sakaligus matak ngondang amarahna. Kumaha teu rek kitu, sabab anu keur ngudag Ki Kedi teh lain si itu lain si eta, tapi sanaya. Si sanaya musuh manehna deui anu kudu dipodaran tea. Geus rek sapok-pokkeun ngagorowok nyebut sanaya, kumanehna ditahan deui. Keur naon cenah make rek kitu sabab dina danget ayeuna mah manehna moal bisa ngepuk si sanaya. Duh aya ku sial ieu diri padahal lamun tadi henteu tatu digebug ku si Rodia moal kieu jadina ieu. Pokna dina jero hatena Sumaji. Mitra kaum dangu, Sumaji teh memang ukur gegetun we wungkul. Kumaha teu rek kitu sabab di hareupeunana ayeuna tingjarga dua jalma anu duanana oge kacida dipikaceceubna. Nu hiji Ki Kedi anu geus ngaruksak lemur jeung anu ngabalukarkeun inung bapana Palastra. Ari anu hiji deui sanaya anu diduga geus ngagadabah jeung mateni nyitarsi pamajikanana. Lamun aing keur teu tatu kieu eta dua mangkeluk teh pasti dipaehan ku aing-aingna keneh. Ceuk hate Sumaji gregeteun. Nya ukur hatena bae anu ngagugudag teh sabab ari kamampuhna mah teu boga. Awakna teh karasa mani laleuleus jeung nyareri. Napasna oge mani eungap dipake ngapan teh. Kusabab kasehatanana keur kaganggu, atuh Sumaji teh ukur bisa nyelegon we bari ngawas-ngawas paripola eta jalma dua teh. Tetela geuning sanaya teh keur nyusul-nyusul Ki Kedi anu kabireungeuh siga anu sieun pisan. Eureun sia, eureun. Ceuk sanaya ngagorowok bari cileng-cileng ngajeleng luhur pisan ngaliwatan sirah Ki Kedi. Sakadet netra oge geus aya hareupeun Ki Kedi. Basa awak sanaya turun. Leungeun katuhuna langsung ngajewang beuheung Ki Kedi. Ki Kedi ngadon seuri siga anu teu sieuneun sanajan semu pupurunggutan oge. Nasia ngadon seuri? Ceuk sanaya bari leungeunna beuki pageuh nyekek beuheung Ki Kedi. Ningeli Ki Kedi pupuringisan. Sanaya rada ngalesotkeun cekelanana. Nya, nah atuh sia make seuri sagala. Na sia teu nyahoyan nyawa sia keur aya dina damba leungeun aing, ha? Ceuk sanaya katemong amekeunana ka Ki Kedi. Kami moal dipateni ku sia moal. Sok masih ngerek taruhan ge moal. Di mana sia? Meni yakin gitu, ha? Sabab Rusia sia aya di kami. Rusia naon sia? Rusia ngeunaan harga diri sia. Mun kami bae harga diri sia moal kajait. Alhasil sia teh bakal butuh ku aing. Taku sabab gitu aing yakin sia moal mayan aing. Ceuk Ki Kedi bari geus nyerengeh deui seuri. Mitra kaum dangu diomongan kitu sanaya ngahuleng. Nya sia pinter euy. Tapi ulah wakang ngarasa geunah. Bisa jadi sia moal bae. Tapi salila sia acan daek medar kajadian anu sabenerna ka Sumaji ku aing sia moal dibere kageunaan hirup.
malah bisa jadi sia bakal ngarasa kasiksa sabab aing mau oleh ganggu ka sia. Ceuk sanaya ngancam-ngancam. Hehehehe. Nah sia geus iri deui wae. Ceuk sanaya teu oleh heran mireungeuh kaludeung Ki Kedi. Hehehe, lain naon-naon, aing banget ku ngarasa lucu we ngaran sia teh Nanyung ku jujuluk si Jangjang Edan. Sakumna rahayat muji-muji, sakumna rahayat nganggap sia jalma bersih hate jeung gede pangambura, tapi mun batur neuleuy sia ngakaya aing meureun eta pemuji teh kudu dicabut deui. Manya ya jalma hade-hade nyieun lampah kajem ka aing. Tuh, lucu pan? Nu masak aing mah. Ngarasa yakin da keur sia mah kajeun rugi asal sebeuh pamuji. Sia mah daek maksa-maksa aing pikeun ngaku kajadian anu sabenerna anu geus lumangsung di lemur nang kanutug. Dina aing ngakuna oge batur teh tetep bakal caya sabab meureun we cenah aing ngaku teh balukar diancam-ancam ku sia. Omong Ki Kedi asa unggul ngadenge eta omongan. Sanaya mah bati keheul we. Ramesan leungeunna beuki tarik dipake nyake Ki Kedi. Atuh Ki Kedi teh guguri nyalan, da eungapeun. Ngan sanggeus ningali Ki Kedi siga anu ripuheun jeung eungapeun, cekelan sanaya dikenoran deui. Kedi, sia teh kudu eling euy. Sia kudu sadar yen sia teh manusia. Ari manusia kudu nyaho kana kamanusiaanana. Kupola sia harita. Sacara teu langsung sia geus mitnah aing. Sia anu boga dosana. Aing nu kafitnah kudu rujitna. Ceuk sanaya keheul aya, sedih aya. Tapi ari Ki Kedi mengadon hahaha siga anu atoh ningali sanaya kasiksa teh. Sana aing deh keur ngagadabah awak si Tarsi. Tapi nah si Tarsi jadi modar. Uri-uri aya sia si Tarsi modar. Moal mah modar na ku sia. Malah aing mah bisa bae nuding saenggeus urut aing awak si Tarsi teh diasaan ku sia. Ngan bisi si Tarsi comel meureun ku sia teh dibaehan. Kitu meureunnya. Ceuk Ki Kedi nyarita sangeunahna bari malik nuding atuh kaplok. Sirah Ki Kedi babangkiungan sabab dicabok kenca katuhu. Tina sungut Ki Kedi kaluaran getih beureum lalamaran. Tapi aneh Ki Kedi mengadon hahehe seuri. Kalah hahehe mitra. Mun sing aya jalma ngaliwat ka dieu nya. Mun aya nu nyaksian manehna bakal hookeun jeung bakal kaduhungeun muji-muji majar si Jangjang Edan jalma hade-hade deh. Nah, ieu kieu buktina mah. Ieu mangkeluk teh abong jago rek ya campah jalma hengkel. Omong Ki Kedi nyarita kituna teh bari kagorowok dahayang kadengeun ku sarerea. Sanaya oge nepikeun kaluak liuk. Siga anu nya paripolana sieun katohyan ku batur. Nya aing teh geus katalikung ku ngaran jeung ku anggapan deungeun. Kayakinan sia teh memang bener. Aing moal nyieun kakejeman ka sia. Atuh ku sabab gitu, sia oge kudu sanggup nembongkeun rasa kamanusiaan. Sabab sia eces nyaho. Aing mah teu boga dosa. Basa saenggeus awak nyitar si ku sia dicacampah. Harga dirina asa ngagejret. Sabot ku aing rek ditulungan. Manehna nyabut peso balati tina cangkeng aing. Atuh bres bae dicecep-cecepkeun kana beuteungna. Bareng jeung eta Sumaji anu jadi salakin oge datang. Atuh aing katempuhan. Nabi kadanget ieu Sumaji teh anger nyangka yen aing nu jadi raja patina. Aing teh kasiksa deui.
nu mata sia kudu boga rasa kemanusiaan. Ulah mindahkeun reujit kadengeun. Ceuk sanaya bari rumenghap. Malah ayeuna mah cul we beheungki ka dieu teh. Henteu dirames deui. Cager harta mitra hanyakal kabujeng nenglong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.